Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina. Gusti pangampunan salira teh langkung luas tibatan dosa abdi. Tapi orang sok pesimis merukan Allah teh moal masihan hapunten. Nu kadua dina doa eta disebutkeun wa rahmatuka arja indana min a'malina. Hartosna rahmat salira nu diharap ku abdi sadaya. Jadi urang teh budak-budak rahmat Allah. Tah ngeunaan rahmat Allah ieu tadi diantawisna hiji maqalah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari nyebatkeun min alamatil ihtimali alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Di antarana ciri jalmi anu tetegenan kana amal eta teh jalmi tos kirang pengharapan kana rahmat Allah teh. Sadayana aya di alam dunia teh eta bakal ruksak inda wujudi zalal. Jalmi seueur tetegenan ka makhluk. Padahal makhluk sadayana bakal ruksak. Eta teh diantawisna lamun urang parantos tetegenan ka makhlukna Allah, maka urang tos kirang rojak ka Gusti Allah. Padahal urang nyukeun ka Gusti Allah teh wa rahmatuka arja indana min amalina. Abdi teh hoyong rahmat salira roja kana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jami ngaos cing ari kinten-kinten jalmi ngaos ngarah naon? Ngarah ngartos ibu anu murang kali sakola ngarah naon? Ngarah pinter. Nu kuliah nu masantren lain ngarah jadi ustad, pokona mah ngarah pinter we. Teras nah anu masantren, nah anu ngawosna, anu kuliah teh paling tersadayana. Teu. Hiji nu pinterna ngodongna 100 kitu nya. Gitu nya. Nah, jalmi anu pinter teh sadayana kuliah teu. Aya jalmi nu teu kuliah oge, aya jalmi nu teu masantren oge, aya jalmi nu tarang ngaos apalah linter aya. Gitu. Janten eta teh kapinteran teh lain ladang amal urang. Kumari kapinteran teh pamasan ti Gusti Allah, urang ulah tegenan kapinteran teh ladang urang belajar. Da seueur jalmi anu teu belajar dipaksa kapinteran Gusti Allah. Ngan jalana kudu belajar, ngan lamun geus hasil pinter, lain pinter teh hadir ladang belajar, tapi pinter teh dipinterkeun ku Gusti Allah. Buktina loba jelema seueur jalmi anu ngaos tapi teu ngarti-ngarti. Bar tobe, bubar poho kabeh. Pan ibu teh mang tahun-tahun ngaji teh nya. Tapi alhamdulillah teu ngarti-ngarti, ngaji deui. Aya jalmi nu ngartos, aya nu ngartos. Eta ngartos teh ladang ngaos sanes dipasihan ka ngartosan ku Gusti. Nah emut eta teh. Jadi urang moal ketegenan kana amal urang, upami urang ketegenan abdi pinter teh kulantaran abdi ngapakeun, abdi pinter teh kulantaran abdi getol ka pangaosan, eta teh tos iktimad kana amal. Ketegenan karena ada amalan tos leungit rojana ka Gusti Allah teh. Eta disebutna nuqsanur roja, sakedik pisan pengharapan ka Gusti Allah. Atuh kumaha cenah urang kituna? Lamun urang dipinterkeun ku Gusti Allah atos pinter, abdi mah dipinterkeun yakin ku Gusti Allah. Da loba batur oge nu rajin ngajina, rajin ka pangaosana, rajin sakolana S1, S2, S3, tapi teu ngarti-ngarti. Batur mah S1 teh jadi profesor ngajar, ieu mah kadagang kentang, pan teu nyambung. Nah gitu. 2. Ibu damel, bapak ka sawah. Nu ka pasarna, anu ka pasirna, anu ka sawahna, anu ka kantorna. Eta teh damel teh ngarah naon? Ngarah beunghar. Ngarah gaduh artos. Aya jalmi anu gaduh artos nu beunghar, usahana beunghar, ladang usaha beunghar aya. Tapi aya jalmi nu usaha nyusup tidur tepikeun ka jeda tapi teu beunghar-beunghar. Loba. Itu dah. Seueur jalmi isuk tidur tepikeun ka jeda teu apal di beurang di imah, eta jalmi usaha we mimiti
hiji subuh hindit ka pasar balik na engke jam genep tos poek deui ti poek ka poek deui teu apal beurang 5 tapi teu beunghar tapi anu beunghar aya nu usaha kulantaran aya nu beunghar teu usaha aya anu gaduh warisan ninina beunghar akina beunghar manehna mah engkang-engkangan we nyiapkeun artos 700 triliun teh moal seep 7 turunan oge kulantaran naon di pasar ka beunghar usaha teh teh jalmi teu di pasar ta eta teh ulah ketegenan nalika urang dipasian ku Gusti Allah teh kabeungharan beunghar teh sanes ladang usaha urang cek urang teh nah habeut beunghar pan abdi mah rajin ka pasarna rajin ka sawahna sanes urang beunghar teh dibeungharkeun ku Gusti eta teh 50.000 tahun qodok Allah teh saacan ada maqalam teh 50.000 tahun saacan Allah nyiptakeun makhluk alam dunya sadana tos ditaroskeun tangtoskeun qodokna Gusti Allah teh gitu kan teu mah ngajalaninna hungkul ngan lamun urang sadayana tetegenan beunghar teh kulantaran usaha tah eta teh tos leungit roja ka Gusti Allah. 2 ibu getol ibadah salat berjamaah alhamdulillah teras ngaos Quran alhamdulillah kenging sadinten mah 5 juz mah teu bohongna